jualan aduh nah ari maneh geus datang-datang siga curiga tapi alas batannya kebiasaan kalem mah kalem santai slow bolos Mang boga eta teu babaturan anu penyiar radio sugana mangongkan loba kawabuhana biasana sok ayanya. Nah, tumben-tumbenan atuh maneh teh deuk nanyakeun penyiar radio, deuk curhat, deuk SMS, deuk telepon apa deuk naon atuh. Ini asa kakaraeun kitu tah. Buah-buah kergalau nya. Aya penyiar, aya sok urang ditinggalin emang deuk naon maneh teh atuh. Teu kan tadi teh urang teh keur di jalan Mang keur leumpang tah. Keur di leumpang teh pas di jalan teh urang teh manggihan kantong nate semu biru lah gitu di jero nate aya HP aya duit sekitaran 1,5 juta lah terus aya pemper aya jeroan pokoknya mah segala lah obat-obat aya ting obat naon ting obat burung ting obat deh bener dedenya lo zaman ayeuna geus hese tah nyaran jelema ciga kitu teh manggih kantong jerona aya HP duit ongkos terus identitasna aya jarang anu dibalikeun deui ente alus berarti ente teh deuk nyiarkeun bahwa saha anu ieu kalungitan kitu aya kontakna ieu kala ih sanes bade masihkeun abi mamang ari maneh deuk naon atuh tah di dieu mah lain deuk maenkeun deuk teh pamuterkeun judul deuk ngarequest laguna teh relakanlah pokoknya mah lagu bisa hasuban apal atuh sing wah edan iya mah kayaknya ngalah regreg gitu tadi tahu hah mandinya kalem santai di sini Fucking dominant!